lainnya sakapeung ieu mah lain gosip lain sakapeung urang masuk aneh gitunya anu nu tadina hayang katingali gaul gitu ya mah katingali gaulnya ngaranna teh tadina teh Yana jadi Yohans. Terus nu ngaranna teh tadina teh Edi jujug jadi Freddy eta terus nu ngaranna Fahmi jadi ieu sia jadi per Peri gitu ting saha ngaranna teh pokona masuk araraneh we pokona namanya anu gaul nu tadina ngaranna teh dirobah-robah sok araraneh Yanti panyandakeun mohon sakedap mah ieu nu jongonten mohon kedap atuh mohon mah gaul enggal nyaho ka ngonten diwartoskeun kasih ayah sok hararese.